Jeung naon minta duit? Yang jajan. Jajan wae maneh mah yeuh. Duit pagawean teh. Yuk itu. Dia teh barala budak teh. Pagawean teh babalaan. Nah, ini deket. Minta duit. Apa tadi Nis? Beak. Pakai naon? Pakai jajan. Kan nih jajan wae atuh pagawean teh. Satu mak. Ayo. Jajan pagawean teh. Yo, cuk itu. Wae minta deui. 5. Mak, tak duit. Ujang. Tak duit. Ujang tadi duit wae. Atuh tak duit. Tong minta wae duit geus beak. Kitu atuh bae. Tak kitu tong minta wae duit, nya teu boga duit. Mau minta duit. Minta naon atuh? Minta bapaknya. Jom. Adila sakedeung. Jon, adila sakedeung rek nanyakeun. Naon kira? Guru. Jom. Apa tuh mana ubar deui teh nanya duit atuh. Urang ge apa meulina mah pake duit. Maksud urang teh ngaranna obatna naon? Duit. Duit urang ge apa duit? Cuman ubarna naon maksud urang teh? Duit. Apa ubarna naon maksud teh ngaran. Duit. Ieu patut duit. Paruntun enggak. Oh, halo? Ya. Asia Malila. Aya naon? Teh. Oh, teh naon? Iya tuh. Adenya di sawah tuh. Teh, kata-kata buat hari ini. Mending kena tengah tapi ludes daripada cekis belas tapi tadi bales. Anjay. Teh, kata-kata buat hari ini teh. Mendung belum tentu hujan, yang jomblo belum tentu kesepian. Anjay. Teh, kata-kata buat hari ini. Terjebak rasa nyaman namun hanya sebatas teman. Anjay. Sikat badat. Teh, kata-kata buat hari ini. Sikat badat kebugaw duit ngares.